Kagunaan pakakas paranti ngabersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak solih kumaha damang. Mugi urang sadayana diparing sehat walafiat. Dinten ieu urang sadayana bade diajar bahasa Sunda ngeunaan kagunaan pakakas paranti ngabersihan lingkungan. Artinya, kegunaan peralatan untuk membersihkan lingkungan. Hayu urang tingali babarengan videona. Pakakas nu kahiji, sapu nyere, artinya sapu lidi. Paranti meresihan buruan, digunakan untuk membersihkan halaman. Pakakas nu kadua nyaeta pamupus, artinya penghapus. Paranti mupus aksara dina papan bor, digunakan untuk menghapus tulisan di papan tulis. Pakakas nu katilu nyaeta sapu injuk. Paranti meresihan kokotor di ubin, digunakan untuk membersihkan kotoran di lantai. Pakakas nu kaopat nyaeta kamoceng, artinya kemoceng. Paranti meresihan kekebul, digunakan untuk membersihkan debu. Pakakas nu kalima nyaeta elapel, artinya kain pel. Paranti ngepel ubin, digunakan untuk mengepel lantai. Pakakas nu kagenep nyaeta ember. Wadah cai, artinya tempat air. Wadah itu tempat, cai itu air. Pakakas nu katujuh nyaeta wadah runtah, artinya tempat sampah. Tempat pikeun micen runtah, tempat untuk membuang sampah. Pakakas nu kadalapan nyaeta pacul, artinya cangkul. Paranti melak kekembangan atau tatangkalan, digunakan untuk menanam bunga atau pepohonan. Pakakas nu kasalapan nyaeta bedog. Bedog paranti nutuhan dahan tatangkalan, digunakan untuk menebang batang pohon. Pakakas nu kasapuluh, sikat ubin, artinya sikat lantai. Paranti nyikat ubin, artinya digunakan untuk menyikat lantai. Nah, bagaimana sahabat ceria? Apa ada pertanyaan? Jika ada, bisa langsung ditanyakan ke Bu Sri. Nah, jika tidak ada, setelah kalian menonton video pembelajaran hari ini, kalian bisa langsung menjawab kuis. Tetap semangat, hatur nuhun. Wassalamualaikum.